Aduh, kumanya bararingung kieu. Ibu-ibu Jombang geus taragi seragam. Coba duit kapake deh. Jangan kenteng. Sarung singki kumanya bararingung. Kumanya ya puyeng gitu. Ya tunu solusina eueuh. Bingung kieu aing. Si RW manggil. Ieu moal teu jauh kana duit ieu mah. Jabat duit eueuh kapake deui. Korea mah geus panggil si RT. Tapi si RT ka mana nya eta nya? Sidik duit cat aya aing kumaha nya sarana. Jangan gantian eta duit. Ari teu datang pasti dicarekan si RW ieu mah. Palingan si RT sok ngadaharan we ka warga teh. Hanas urang suudon ke si RW Jadi era. Si Jupri karek pindah ieu mah. Pasti manehna loba duit. Aya moal si Jupri na ya. Ini tah keburu kapan ku si RT. Lumayan ke aya bahan yang merasi RT jangan rokok malah. Cobaan heula Kenapa sih kehitanya? Sahanya tabrak-tabrak. Palingan si abang deh. Lewat tuh ningali urang gede kieu. Teu ka mana nih rusuhan atuh. Hebet ganeng Dung. Dungan abang. Abang diudak-udak ku dep kalkulator. Sembunyikan abang. Si abang mah tekop aya masalah. Ka urang deui. Seposen aing mah. Wayahna mana cuma nampe. Sepuluh sok-sok kerma abang. Gua abang diudak-udak ieu. Embung mah urang masih dina naon kudu dia mah. Cung, sok-sok buru Embung mah. Udah cung. Ini maksa pisan Cung. Embung mah. Abang yang kepangin. Si Kehin harusnya kewen abang. Lamun aing teu udah gua muak adieu Meureun mencetan dibayar henteu. Ki lumbayan lagi dibere rokok sebatang. Jupri boga senjata anyar ieu mah keur ngeplog. Sugan moal gagal deui mah ngeplog ku HP anyar mah. Nya teu ngamerana kumaha ieu teh nya. Can ngarti Jupri mah. Ngeplog sieun gagal deui atuh ieu can ngarti kieu mah. Saha deui teh nelpon tuh wawu. Halo? Pagi Bapak Jupri. Nya? Nagih cicilan HP Pak. Atuh karek kamari. Ngingatkan Pak. Nelponan wae. Nya anjing gua abi dibayar. Hari si Jupri kenapa yang sahanya? Perusahaan kami lagi kacau Pak. Jadi Bapak harus cepat bayar. Nya gua abi ge ke dibayar atuh. Kan acan atuh ngeplogna oge Jupri teh. Ayo we nagi atuh. Oh, telepon kulising geuning nya. Si eta mah aya ku pindah imah dekat imah urang. Kalau kalilik ke hutang. Nya keukeuh. Ge atuh da dina ngeplog ge can boga hasil Jupri teh. Salirnya aneh kok ieu mah. Jelema teh mun kalilik hutang. Tadi si abang, terus RT. Ayeuna si Jupri. Ieu dah. Geus ieu dah. Dieu karek ge saminggu ketagih wae. Ka mana tuh Jupri neangan duitna nya? Nya HP kudu dibalikeun deui. Karek ge saminggu si RT boga duit moal aya beureun duit kasnya.
Si RT nyobaan sugan aya duit kas. Si Neng eta sahanya tadi poduli si Neng Jenggo gitu. Anu si RT jeung si Boim teh dek naon eta si Neng. Hatu deh ulah sakit. Ya Mbak Amih tetep punya uang. Kumaha deh. Panas deh, aduh budak teh. Namun antos ka Mas Sabto gitu. Ya Mbak itu kudu dicana ka dokter si Dede teh. Lah, nanya si Neng eta dek nyem duit ke si Mas Sabto. Asa aneh poe nama. Saja jalan ningali. Loba nu nyem duit we, nyem duit yang butuh deh. Nanya. Kumaha tuh deh kita geningan. Si ayah mah teu aya perhatianna ka Dede teh. Kurang ka Mas Sabto we nya, Dek. Ini asin kepang. Geus waktuna permainan nu urang ciptakeun lompat-lompat lembur ieu. Lembur ieu cidana butuh pisan duit. Katinggali dinu beungitna. Manis. Mari kita laksanakan permainan ini, manis. Banyak target, manis. Manis. Ajari puhi abang hirup di Indonesia. Piragu abang kudu pindah ke Garut. Belit ku hutang diri tu ti dieu. Padahal abang teh jelema beunghar baheula mah. Padahal baheula mah jelema teh saretur ka abang teh. Diri tu ti dieu tiap minggu setor. Ayeuna abang jadi malik setor. Ya Allah, hampura ya Allah. Abang kieu teh minta turun ka Gusti, keur susah we unggul. Kudu kumaha abang naon itu tulisan teh? Ikuti permainan ini, hadiah RB 100 juta. Juga ngimpi ya. Jika kamu setuju, ambil boneka ini. Dari mana kasaha man? Tan. Ka didinya. Urang mah Jeko man, lain orang utan. Tahan nu nyebut orang hutan. Tadi dinya harita teh kenalkeun ka urang mah Sultan. Man, urang teh Sultan. Sultan di Wakana man. Aya naon man? Kieu kok urang mah moal basa-basi deui. Urang mah rek pinjem duit. Mana rek pinjem duit? Pan urang tadi gas ngomong rek pinjem duit. Atuh digawe man. Atuh man, orang digawe mah mau nginjam duit man. Mana butuh duit man? Kok. Ayo milu ka urang. Ka mana kok? Oh pokoknya milu lah ka urang. Ya, kopi teh ya. Ayo cung, balet kene ya. Aneh orang mah info ayeuna nanya waduh si RT, Neng Jingga gitu. Terus si Jupri. Jadi bingung ku masalah duit gitunya, si kalau lihat hutang gitu lah. Ya mana kopi cokot-cokot itu.
Ya abang ge sarua euy ngilu wae. Pokona mah poena mah asa aneh di. Jeung urang di nu manggihanna teh. Im naik kopi mah di antepkeun wae teh. Moal. Udah Jung mana waktu tadi nawaran Bari Jung diminum wae. Bikin itu kopi lah. Nah Jung beak kopi na gini. Cek tinggali. Beak. Kumaha tuh Im hampura. Kira orang nyende tuh. Laki tuh atuh Jung nyendei. Geus daguan urang tinggal tuh. Ya. Itu naon boneka teh sieun kitu. Cung. Rasana hirup itu. Cung. Tingali Cung. Nah, tuh Im Itu tingali. naon? Itu aya boneka hirup. Nah, semuanya boneka hirup sok ngaran wae. Besok tinggal hilah ka ditu. Tuh kompor cani pareman ya. Tinggal hilah Cung buru-buru. Nah, tuh yuk. Nah, tak kurang naon teh geuning boneka teh Im Sok Cung tadi mah hirup. Eta teh naon sok aneh wae. Benar tadi mah hirup Cung. Mana wah orang cokot atuh boneka teh. Ulah Cung. Lah cicing cicing. Mana naon naon ini? Ikuti permainan ini, hadiah 100 juta rupiah. Jika kamu setuju, ambil boneka ini. Benar gitu ya teh. Waduh beneran. Coba. Cung denger atuh Cung ah. Cung atuh Cung ulah heureuy Cung. Ka warung teh jalan ka dieu teh ka dieu. Aduh, jaba sepi. Ayo itu naon? Penasarannya hampura pemirsanya dipotong heula mangilangnya channel aja episode selanjut namanya kabar gembira ya pemirsanya Molly Creator enang geus 1000 subscriber ganeng heup teganeng aja pati orang teh nuhun pemirsanya anu stay tune terus di channel Molly Creator. Oke, doa-doa ti palawargi sadayana, alhamdulillah Molly Creator terus berkembangnya. Bisa atur nuhun pisannya nutos nyekrebnya ieu mah nya atur nuhun pisan jeung pidoana ti sadayana ieu nya. Ayeuna tim Molly Creator bade masihan kadeudeuh meureun nya kadeudeuh ieu ka palawargi sadayana anu tos stay tune mah alhamdulillah nuhun pisan ieu mah nya ngabagi naon. Tah aksesoris tah ya pemirsa alhamdulillah ya berbagi aksesoris topi ya t-shirt kaos karena naon deui teh kaos deui tah Molly Creator sareng naon kita naon ngaranna emang iwang teu apal ieu teh dompet Mang oh dompet pemirsa cenanya tah ieu deui topi. Oke pemirsa, jadi itu sadayana teh di Mimomets tah. Jadi tah. Pilih pemirsa bade ngorder, bade naonnya pesan merenya biasa di dieu tah. Tah tulisan di handap tah. Pemirsa,
pasti pemirsa penasaran ya ka para pemain wae di Moli. Karena mau orang ajak ngobrol sadayana di dia, orang ngobrol bebas we. Nah pemain-pemain di dia teh ngomongna kalar itu dijieun-jieun teu kumaha teh asli. Ternyata orang tanyakeun ayeuna nya, orang panggil wae namanya pemirsa. Pastinya penasarannya, pasti penasaran pisan nih teh. Ide cerita jeung sutradara teh saha, teu apal kan, pasti moal arapalnya. Urang panggil sakalian urang ngobrol-ngobrol ya. Serta acan manggil sutradara, urang panggil heula para pemain-pemain di tim Moli kreatornya. Penasaran, urang panggil heula ya si anu gayana kieu. Lo jual, gue beli. RT Romli. Teh, kemana teh kopiah teh? Man, kumaha cager man? Alhamdulillah. Aduh man, kopiah urang teh yang kadieu urang teh bida mang euy. Teu boga duit urang teh. Aduh, karunya euy. Laguan ya. Urang sambut hiji deui ya pemirsa ya. Pasti apalah. Apal kumaha can dicaritakeun. Nowok nu gede, tapi sorana leutik. Mana Cung? Sehat. Halo Pin, sehat. Bisa ya. Sehat. Cung. Nang rokok mana ka dieu? Nah emang kurang gitu. Teu beunang di dieu mah. Oh, teu beunang. Heula. Seutik Ini we. kan astaga. Mamang nggak ngerokok tuh tadi teh meunang. Ya pemirsa, saya salah satu pemain tim Moli kreatornya Mang Acung. Mami teh saha aslinya teh? Abdi namina Yoga Permana. Yoga Permana. Permana. Ya teh, RT saha RT teh? Di mah Dadan Alfaisa. Dadan Alfaisa lah pemirsa ya. Orang tanya pemirsa ya nanya kela-kela saya nugahan dia kan. Cung nah ngomong masa robah gitu Cung. Nah kan eta mah di kamera, aslinya mah kieu tah biasa tah. Kieu pemirsa aslinya mah ternyata lain. Acting unggul eta. Belajar lah berakting. Agem sorana mah pemirsanya. Oh, alhamdulillah. Genahkeun bener Cocok jeung awak namanya. Cocok. Ieu geus dipanggil luan ya, urang panggil nu katilu, nu gayana teh kieu gini. Jadi engke tah. Saha? Boim. Mana si Boim teh? In. Kenaon mah ini? Lain kerenaon, Im. Sekarang teh berakting ya. Alhamdulillah Im. Sehat Im. Bisa damang. Teranya wae. Teranya Sehat. Kabawa Jupri. Gak bawa sejuta. Aing ge cager euy. Cager. Kumaha Im? Sehat? Alhamdulillah sehat. Naon kegiatan enak ya? Ngasuh kan mah. Ngasuh? Alhamdulillah geus boga budak. Ya, Alhamdulillah. Ini selamat. Cing kita ngomong-ngomong budak sateh. Naon teh cantik. Sinyal Dedi. Enak orang panggil pemain nu selanjutnya UI. Tapi lain Universitas Indonesia, lain Upin Ipin, lain Udar Idar. Dia mah geus terkenal di mana-mana di dunia nyata jeung dunia goib. Uday Iyeng. Kemana itu? UI sini UI, Deng. Naon mah. Uday. Mah sehat, Deng. Alhamdulillah. Sehat, Nang. Alhamdulillah. Yeng. Kumanan. Siap kumanan. Asa can kumplit pemain teh saha nya? Acan Mang Sabto can dia si Oh, Mas Sabto. Jingga. Celeli. Tah, Celeli. Si Abang bener Si Abang teh kamari teh panggih Mang teh ka mana mudik mun teu salah mah. Oh. Lila Lila sama Lila wae si Abang. Hiji deui Kitu teh ha. Man. Jeko. Si Jeko. Lagi. Selain acting mah. Tapi Kabawanya udah jadi darah. Salik ngomong gitu geser ya. Iya, itu mah. 75 bisa 75 ya. Bisa. Oke, ya pemain geus karumplitnya nu sanes mah karena ada kesibukan masing-masing. Sebelum kita panggil sutradara, enak orang berbincang-bincang heula nya. Bener, Mang. Nu aya di dieu nu hadir ya. Rasa heula nya bingungnya. Acung. Acung ya. Acung.
Saha eta? Saha eta? Apal ya saha? Saha eta? Iya, Jopri Asli atuh teh. Asli nama Asal dekat panggil Mang Jupri. Aduh, Sehat men? Duit kudasti. setelah ayeuna geus komplit ieu hampura pisan ya. Ayeuna mah orang tanya heula ieu Mang Yoga. Mang Yoga teh pamarana acung ieu nya. Mang Yoga Kulan? kasibukan sehari-hari naon aya Mang Yoga? Ah, abi mah nganggur we. Nganggur? Mohon. Asli mah maksudnya teh? Asli. Nah saurna mah aya sentingan Mang Acung teh gaduh deler. Ah, eta mah sampingan lah. Oh, sampingan. Biasa. Upami nu pari oge bekas bade diical mah habis. Sponsor masuk. Eta sponsor masuk. Jadi Mang Acung teh tandape Mang Yoga teh pebisnis. Wirausaha lah sakedik. Tah eta bilih pergi ka Mang Acung nya. Ka palih kiri deui ya hiji deui ya. Ka Mang Boim. Tepanggeun heula eta Mang Boim teh sana namanya aslina. Namanya aslina mah Tony naon? Tony Anugrah. Tony Anugrah. Oh, Tony Anugrah sebenarnya. Nugraha Mang. Oh, Nugraha. Gureuy wae Tony mah. Mang Tony ayeuna kesibukan naon Mang Tony? Kesibukan ayeuna teh ngasuh ya Mang. Ngasuh? Ya. Oh, ngasuh murang kali. Eta. Oh, jadi sayang anak yang datos gaduh murang kalinya. Alhamdulillah. Geus ayeuna mah ditanya hiji-hiji pasti panjang moal beres. Geus ayeuna mah kesan-kesan selama di dunia peraktingan, perfilman. Da yakin lah bakat actingnya. Cinta teh tah kumaha tah? Kesan-kesan Mamang yang jadi aktor YouTubernya. Hebat. Gila, YouTuber cina cerita Mamang. YouTuber. Hese Mang tijiga nyieun cireng man euy. Ada hesenya cireng ge prosesna. Tah eta mah kudu prosesna orangnya tah segala sesuatu prosesna tah bisa. Ieu kumaha ieu nu sanesna ieu kesan-kesana ieu. Namun cek saya banyak kenakeun heula. Namanya teh nami asli teh saha? Bapak Hendy. Bapak Tos Hendy. gaduh dua murang kali nya. Alhamdulillah terus gaduh murang kali dua. Moal nabi? Insyaallah. Doakeun pemirsa sadayana. Doakeun sadayana. Sing gampir sadayana. Amin. Janten anu kesana ku abi ka ieu mah ya ti Moli teh nya. Di Moli teh janten keluarga kadua pemirsa. Kalau berdua nih. Seseriana berbaginya Kebersamaan kebersamaan. eta. Jadi teu kesana mah lah luar biasa lah pokoknya mah janten. Tos apal ambeul sasaha nya. Oh, pemirsa tah. Keur di Moli ya teh aslina mah ka Tony da ya. Padahal acting. Mang Joy, orang tanya langsung ya ke Mang Joy. Kesan-kesana salami di Moli Kreator kumaha tah? Nah gembira, susah, senang kumaha tah? Caritakeun. Seuneu mah duka. Abi teh. Bukan duka saha? Aya we suka duka mah seueurna duka. Duka palebah dukana naon tah? Seueur kanu fisik. Fisik. Anak kanu Bae da fisik. eta mah acting tapi kan teu di bawah hatenya. Yoman. Menikmati. Oh, menikmati. Apa bisa menikmati mau. Keluarganya Heureuy ya. satu keluarga pokoknya mah Moli Kreator teh. Ya, nu terakhir orang tanya ya UI ya si UI duduaan wae bebarengan wae ya. Mang Udeng ya. Kalau Mang Udeng teh saha ngaran teh? Ngaran asli teh? Ibon Kurnia. Kang Ibon. Kumaha Kang Ibon ya kesan-kesan selama di Moli Kreator? Kayak perasaan kumaha gitu. Senang abi mah. Oh, senang. Oh. Alhamdulillah hatunya senang. Masing suara dikitu ge. Senang. Lain. Mana Saya mah eta teh mah. Elah kan sorana eta teh asli atau emang actingan gitu? Acting, Oh, emang. acting. Ternyata kieu da serah aslina mah. Man, cicak-cicak heula man. Data berkesan dari beteng tanganekeun Mang Ibon. Yang tanya heula ka ieu. Ya, siap komandan. Mang Yeng. Siap. Kesan-kesan selama di Moli Kreator Mang Yeng. Aduh, bener kadang-kadang Kumaha tuh? Iya, tuh. Sok kumaha? Kumaha? Kadang-kadang iya enak bener Enak. Ngalaman puting sampai puting syuting. Oh gitu. Tapi Alhamdulillah berkesan jadi gitu nya. Tuangan seueur, tuangan seueur kopi aya, kopi.
Bisa, alhamdulillah orang geus ngobrol-ngobrol sareng para pemainnya. Oh nya pemirsa ya, beli hilap ya. Ieu mulai kreator teh berbagi personage ieu nya. Ieu engke bakal dibagikeun nya engke di episode selanjutnya. Kayak bakal non aya pertanyaan kanggo pemirsa ya anu tacan sugreb mangga di sugrebnya. Saeta mangga. Tah pertanyaan bakal muncul engke di awal atau di akhir, di tengah. Makanya nonton sampai ke akhirnya. Oh nya anu terakhir ya tadi teh ya penasaran pisan ya. Anu ngedit carita jeung sutradarana saha kita panggil we nya, urang panggil we nya ya. Caritanya inspirasina teh di mana urang tanya langsung ya ka saudarana ya. Tapi warang main ge hese mah teh mah. Oh gitu. Susah mana mah. Susah. Teh belah dieu teh Euy mah sutradara kok mana awas. Mau cekap sih cekap. Cekap. Yuk, mangga Pak Sutradara. Siap. Kudu lega. Biasa iya rada agak mah kudu lega. Jadi ieu tah sutradara nantenya tah. Jadi eta naon? Naon? Reuni. Carita nama bersyukur orang teh. Tah eta intina orang bersyukur mencapai 1000 subscriber tah. Alhamdulillah pisan teh. Itu jantan Pak Sutradara. Ari lebet kamera mah sangesangnya. Ngesangnya. Kata main. Hese bisa. Kalau pemirsa teh 1000 subscriber mah. Ditunggu pisan. Tunggu. Ya, pertanyaan ya. Ide cerita Molly Kreator, inspirasinya di mana, terus awal mula terbentuk Molly Kreator, iraha bisa dijelaskan? Hiji-hiji berarti. Hiji. Mikir atuh. Janten awal mula berdiri masuk bergabung YouTube teh kurang lebih Oktober 2017 mah. 2017. Masih kena konten-konten anu masih pembelajaran diajar nya. Banyak talent anu keluar masuk. Gitu. Cuman di tahun 2019 2020 sempat vakum ya karena kesibukan lah. Vakum masih berapa tahun berarti? 2 tahunan. Ya lumayan lama, cuman pas ketemu hiji talent ya, aya nu rada katinggal di tahun 2002 hiji teh. Sama mah. Ninggal aya nu jantan si Abang apa? Oh, si Abang. Si Abang. Lain Mamang Iwang, depannya jeung si Abang. Oh, jelema mana euy? Si Abang mah eueuh karusan. Karunya si Abang ka. Nah, tidinya mulai deui kreator teh muncul. Awana dina nyalah ngariung sampai bola. Diajakan dengan dasar urang mah bikin ieu teh lain dek ngangan duitnya intina mah urang ngahibur heula lamun misalkan urang udah gana materi pasti orang bakal aya tahap bosen mah kecewa hibur urang tah eta mulai jalan deui berarti 2002 hiji urang loncat langsungnya ka ide cerita jeung misalnya bisa ngarakterkeun jelema-jelema teh kumaha teh inspirasina di mana tah eta tah. Ide cerita awal pembuatan film pendek ieu konsep dasarna konsep Sundanya. Janten simkuring sareng para talent di dieu gaduh dasar konsep Sunda kanggo ngalestarikeun budaya oge. Alhamdulillah. Hapunten oge pamirsa, misalkan dina segi film bahasana rada kirang merenahnya. Da simkuring mah intina mah sanes karena segi bahasa anu halus naungku simkuring mah intina mah ngalestarikeun budaya. Ide cerita sebelum ke karakter ide cerita lah nya. Ide cerita dongkapna simkuring ka inspirasi ninggal dina Facebook aya hiji talent anu berbakat. Namina teh Mamang Iwang. Asa apa Mamang Iwang euy? Simkuring jujur mengakui Mamang Iwang multi talent, nyanyi tiasa, aktor tiasa. Tapi kade tong jadi sombong. Jadi dada bener. Awalna mah eta ide ceritana dina konsep Mamang Iwang, simkuring dikembangkeun deui.
kalau resan itu rencangan wargi-wargi sagulung sagalang gitu nya. Oh, itu Lamun pamisakan di Sagulung carita sagalang. ieu mah emang kayak dasar acting pemirsa. Daya itu. Cuman itu Jangan maksakeun sadayana ku tadi teh nya urang mah di dieu sanes milarian artosnya. hibur gitu kan. tah ieu tah mimiti maksa ieu nepi ka bebeakan beak kopi tilu tah keur ngolona ge bener kan Nah, kesan panas satu acting kalau itu jadi main tapi alhamdulillah ayeuna ku bakat geus biasanya ayeuna Geus tenar ya nama. nah ayeuna mah udeng teh sapojong serek jajan kabeh alhamdulillah. Nah, jadi pemirsa geus dijelaskeun ya kepada saudaranya ide cerita awal mula dibentuk pemilihan karakter geus segala dijelaskeun. Nah, jadi kedepannya kumaha ya pas saudara aya naon Rencana naon tah ka payuna ya. Rencana ke depan paling masih lanjut series ini Mamang Iwang. Insya Allah kapalin nama bakal ya tambahan karakter-karakter baru. Tah. Oke, Billy pemirsa aya nu bade ngiring main gitu di dia. Insya Allah tim Moli mah bebas ya. Bebas, bebas, main gratis kudu bayar. Teu kedah aya bakat. Tah. Sampai Contohna ieu bakat sebenarnya betan pieng kusabab dipaksa ya gitu sarua nyong ieu nya. wah teh bakat Tah gitu paling rencana ke depan mah masih di seputaran film pendek Sunda ya. Sekali deui nyungkeun dukunganna di subscriber sadayana. Oke nu tajan subscribe nya. Di subscribe dan Ya, Subscribe. tak dukunganan mungkin bisa dukunganan pilih ieu pemirsa punya ide carita naon sok di komen ya diucak-acak di kolom komentarnya. Insya Allah lah pamaya ide ceritana rada menarik rada insya Allah bakal dijieunkeun nya saudaranya. Tah ya saudara ya wirhata lagu ngerinci kopi dijieun video klip teh. Ngedrink kopi, oh lagu Mamang Iwang. Oh eta. Insya Allah kapayuna mang urang damelkeun video klipna. Sareng rencana bocoranna tuh kan kemarin nyiptakeun lagu deui. Oh nya Mang Iwang nyiptakeun lagu sareng sutradara ye yang aya tambahan lirik-lirik ti pemain ya. Sange theme song ya. Theme song tak bakal didamalkeun ya. Tapi teu ngira acan janten karek saparapat lagu. Yang coming soon itu mah. Coming soon eta mah nya. Kurang di naon? Di dia. Siap. Tah pemirsa sakitu pangintennya segala tos dibahas sebuah ide cerita di awal mula dibentuk segala rutinnya harus dibahas. Penghilapnya kan tak acan subscribe nya mohon dukungannya nya. Tonton sampai akhir. Mohon pisan tanya. Tong hilap ya. Ya, merchandise ieu tah ke bakal dibagikeun ke tinu episode selanjutnya nya. Ieu bakal aya pertanyaan ke tinu episode selanjutnya teh di awal atau di tengah atau di akhir mata tonton sampai ke akhirnya tadi hadiahnya bakal dipasikeun bagi pemenang ya. Tonton fullnya tong di skip lebar. Ya benar. Cara pemilihan pemenangnya engke diatur di mingguan payun pokoknya malah. Nah, gitunya. Geus upaya kita segitunya ditutup wae ku doa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.